Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Delastikan Dinas Sandiwan di kelas 10 IPA hiji. Ayeuna abdi bade tumaros atapi wawancara ka mama abdi. Tiasa mah? Biasa neng. Abdi bade tumaros perkawis kalian ayeuna mah. Sok, naon bade ditaroskeun. Sateuacanna abdi bade naros. Saha nami mamah teh? Mama ai. Ayeuna yuswana teh sabaraha mah? Tos bade 40. Oh, jadi naon kegiatan mama sehari-hari teh? Ya, ibu rumah tangga sih. Salaresna mah si mama damel, tapi biasa ari uih mah kos ibu rumah tangga nu sanesna. Cik abdi bade naros ka mama. Ayeuna kan nuju gencar Covid-19 nya di mana-mana. Cek mama kumaha tanggapanna, kumaha pangaruhna ka masyarakat. Ya ku ayana Covid-19 masyarakat jadi resah, terutama semacam ibu-ibu kos mamahnya kaditu di lockdown, kadieu di lockdown. Komo aya acara ti pemerintah PSBB, pendapatan saeutik, pengeluaran banyak. Pan ayeuna ka mana-mana kada pake maskernya mah. Tapi pan ayeuna masker lumayan susah meserna. Cek mamah eta ngarepotkeun teu? Yang repotkeun pisan kanggo ibu-ibu mah. Terus kumaha mah ai kabahan pangan, kapesereun, pangaosna eta naraek teu? Ya sebagian sih aya nu naek, aya nu henteu, tapi upami barangna naek ari barangna aya mah sih teu nanaon. Oh, mohon atuh. Hatur nuhun parantos masihan waktu sareng tanggapanana. Wawancarana dicekapkeun ngan sakieu. Hatur nuhun. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kasalahan. Kalepatan teh kan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.